itu cek itu puting-puting tas di mana? Keputingan di jalan pugu ge, tengges balik ngurut. Ngurut di mana tuh puting-puting itu ini lu dengan? Tapi didinya ta tukang ojek na sialan eta. Turunkeun di jalan di dinya engke nepi ka imah. Kunaon teh dilangsungkeun atuh? Tinggal tukang ojek teh dibayar hayang mahal. Ece teh sieun kitu pan sieun aya nu. Heeh. Cuma anu anyar cenanya. Tapi ceu eta mah moal cieun kan kos kitu-kitu. Aya nu anyar ceu, makanya gitu terus air riwana wae ceu. Teu sieun, ceu eta mah mama gaul. Waduh, tilu dengan ceu itonya. Nyaho atuh, jeung ceu eta teh Heeh. mama gaul. Eta mah naon ceu? Iya urut ieu teh nya sampingna ieu bangsa. Itu loba kadara mah di imah. Arek ngopi mah. Kadenya diharap ceu. Wah, hati-hati tas aya nu maot nu anyar, udah loba istighfar ceu nya. teu sieun pisan. Kabeh ieu teh. Ludeung kan ceu itu. Ke si Saban hayangan nyatu tadi teh da geus meuli nasi goreng. Inget we ka salaki teh ceu. Diraku teu kabawa mah. Deuh, ilah. Rupa-rupana ieu teh anu arek ngeuceunang urang, heh, teu sieun mama gaul mah. Mane karek paeh nu kamari teh lain. Teu sieun pisan, jurig belegedegan anu goreng patut. Teu sieun. Ieu pastina ge ieu mah ririwa arek nyingsieunan ceu itu, bobohongan. Teu sieun kitu ceu itu. Teu sieun pisan tibang jurig bungaok goreng patut. Atan kuring nu paeh kamari ceu itu. Kajian teh ngarek modal nu kamari ge. Kuring jadi pocong ceu itu. Jadi pocong eta meuli jiga leupet kitu. Ulah sok pura-pura maneh. Eta mah maneh arek mata duit ka urang balik ngurut. Eta mah naon ceu itu? Mau kadaran ke si Saban. Minta teh kuring. Entong maneh mah, kok cenah maneh geus modal. Maneh mah palingnya nyiuman taneuh jero kuburan. Lapar ceu itu. Lapar. Ceu itu. Sieun pisan. Eta lapar minta dahareun. Munah wae digawe. Kata ge ulah sok jadi pura-pura jadi pocong. Ulah nyaho maneh teh lain pocong ieu. Pocong. Lain. Mun pocong mah moal ieu wani nangtung di dieu. Itu lapar. Lapar eta kantang. Kada daunan tah. Eta naon dibawa? Nasi goreng ke si Saban. Ini nasi gana. Aja dong gua tanya. Tapi zaman jelema apa jurig ya? Tapi ini teh iya wae teu ngaleungit cenah mah amun jurig teh sok ngaleungit. Iya mah teu ngajedog wae eta. Iya jiga mah jelema ka urang arek nyiseunan ke urang lumpat pas ditinggalkeun tah kalebokan ke si Saban dicokot jiga nama jeung dompet ngeunah teuing. Eta teh sieun. Sieun namun jurig mah ngamana ngaleungit. Akan putih sarana kieu. Eta mah lapar, kalaparan tah mah. Jurig kalaparan. Dan jurig beneran ieu lain. Jurig je eta. Lain. Pan paeh kemari. Eta kadiekeun. Eta ngawanaon kadiekeun. Lapar kieu. Lapar kadiekeun. Eta tuh da amun jurig mah langsung ngaleungit. Eta mah henteu ngajedog wae. Jiga mah lain lah jurig lain. Jurig je eta. Tuh, nya, jurignya. Ih, budug. Ay, jurig budug. Eta, ipang menerkeun pahanak nyeisat. Napa? Iya mah arek nyiseunan urang ye jelema ye. Napa? Anyong cokor lagi napa? Onyong ieu mah. Lain. Mana arek nyiseunan urang, ame urang pingsan, duit urang dicokot ku maneh. Teu sapan ceu itu, ulu aing dikletak.
jurig bungkelik goreng patut pas gitu lain jurig ieu mah. Jurig. Lain, Pocong. lain. Ieu teu. Gawe ieu mah jelema pengangguran. Sukuna oge. Pengangguran se-Jawa Barat pura-pura jadi pocong. Urang mah mama gawe malah lek sieun pocong. Tadi itu mantap sia. Teu sieun urang mah. Dipegat ku aing sih. Lamun si Saban tak berangan. Urang mah moal sieun. Lamun si Saban berangan. Si Saban mah da jelema eueuh gawe sarua teh jeung jelema ieu tangkurak ieu. Si Saban mah sarua jeung tangkurak ieu tah pocong, lain pocong tah mah jelema eueuh pagawean. Bye. Cek. Kadieu cek. Cek bukan ada teh cek. Sangu ke si Saban, naon maneh? Lapar cek. Mana wae? Lapar. Gawe hayang nyatu mah. Lapar cek. Itu mantuk sia. Lapar cek. Yang dahar Mantuk ka ditu sia. Lain aing diberi tekanan mah. Aduh, jahat ada si itu ka aing. Aduh, kasih nasi itu. Dari ku aing dipegat ya hareup di mana sia direkeun. Dipegat panci itu jadi yang leup. Keun ku aing sia itu. Keun ku aing sia. Ieu jelema kurang ajar ieu. Ngajakan gelut ka ceu itu sudah. Teu nyawa ceu itu tukang urut anu jagoan. Atuh. Naon eta? Eta si itu lawanan. Ya aing Pocong boloon. baik. Terima kasih ada si itu baik di sisi dan oke. Uduk. Tadi eta na buduk kita pisan. Ieu mah bajigana pocong balancak. Iya bener kan tah? Tah? Iya bener kan pocong aing lamunna nyingsat. Itu jahil ka aing. Terima kasih nak. Penyon aja di pocong. Yo aing emak-emak gawe sudah. Nasieun pisan. Arek 5 pocong, arek 10 pocong nyegat urang. Nasieun. Kucai urang kalengitan duit. Kalengitan anu arek diurut para sieun. Tah bener kan tah? Bener kan dia lawan aing tah nyingsat, aing tiris. Jangan itu teh pocongan manehna teh juga teh lapar mah tangkurak ieu teh lapar dia nama. Tah ke mana tah? Tah? Ieu teh aing tah. Lain jurig. Eta mah manusia. Ya, Kokorna ge napak. Kokorna ge napak. Ieu tah. Tah, Nah, aing si Saban. ya Allah Gusti. Ari sia teh naon Saban? Sia apa majikan sia? Sieuna. Amun aing sepor jantung kumaha? Aduh tah. Aing moal bisa ngurut merenang. Aduh. Angkurak sia. Aduh ampun tah. Aduh aing Juga teh ada babaturan tah. Geus lempang lantung, geus beurang lempang lantung. Teuting arek ngisieunan pamajikan. Bukan aing lila wae nungguan maneh toh. Dia teuing lah, buka teh kan halangan dewek sia. Aing kajawan ku si itu, aing keur jamar jadi pocong.